Keur ngeunah-ngeunah udud nempok kertas. Ari pas dibaca, merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, dan ikotan. Langsung tuh dinya urang eureun macana udud mah lanjut we. Aing mah poe ayeuna menit ayeuna hayang putus jeung maneh. Nah, itu naon hayang putus? Geus tu suka jeung geus tu bogoh ka maneh. Padahal mah urang rek meulikeun mobil. Meulikeun imah jangan Asma nya heureuy da urang mah. sarua urang ge heureuy. Ah si goblok. Babaturan orang update status. Nah statusnya teh kieu. Biarpun miskin tetap bahagia. Balas we urang teh. Semoga miskin terus agar selalu bahagia. Kalau ngeblokir aduh. Pak, Dede menang manuk gereja. Gereja? Enya, hayang dijual pugu Pak. Hayang jual sabaraha Dek? 1 juta. Betul, mah tuh, bapak mah dibagi embung. Iya mas spesial Pak, geus mualaf. Mualaf. Nya menang nugget di masjid. Aduh. Geus kolot kieu mah euy. Pasea teh sok mau gandeng. Jadi mun aya naon teh sok nulis kana kertas. Pemajikan sarua deui. Dina hiji waktu urang teh janjian jam 3 isuk-isuk. Nulis we kana kertas. Kade udangkeun jam 5 subuh. Bikin we ku urang teh. Langsung we sare urang. Nah, ari pas udang jam 8 isuk-isuk. Pas ngalieu aya kertas. Dibuka ku urang teh. Dibaca teh. Aa, gugah tos jam 5 subuh. Aduh. Pak, ari domba, parapna naon? Rumput, Ari sapi, rumput. ari kuda laut. Kuda laut. Si kuda laut mah. Rumput laut, Dek.